Saenggeus barudak ngora anu diilulugan ku Ki Sarpa narepi ka pakalangan, tuluy bae marilihan lawanna sewang-sewangan. Lantaran anggota Karaman teh geus ngurangan, kaayaan jadi imbang seurang hiji kabagianana. Najan kawawilang geus aya umur kasebutna, tapi tetela masih tapis jeung rancingeus keneh gerakan Ki Sarpa teh dina ngulinkeun bedogna mah elmu silatna oge cukup lumayan. Memang mantes lamun dijieun pupuh lembur teh. Dina sababaraha geprakan anggota Karaman nu jadi lawanna Ki Sarpa teh geus katembong namru dina kaayaan guyang getih. Alatan dadana kudawang kasabat ku bedogna. Saenggeus anu dirasa nu jadi lawan eueuh nyawaan mah, tuluy Ki Sarpa ngagajleng pikeun nyanghareupan anggota Karaman anu sejenna. Pangpangna mah harek mantuan muridna anu katembong kadeseh ku musuh. Si Boing nu jadi murid utama Ki Sarpa harita oge keur bat-bat nyanghareupan si Sarmad, salah sahiji anggota Karaman anu awakna jangkung badag. Bubuhan murid nu pangheulana ku guru ka Ki Sarpa, jadi teu heran lamun ulin silatna teh aya di saluhureun budak ngora nu sejenna. Hiat si Sarmad narajang bedogna nu ngagurilap ngolebat rek nigas beheung kalayan ngagunakeun jurus kapinis lingdung. Geuwat si Boing nadah eta serangan pikeun kanu sakitu kalina. Dua pakarang bentrok ngaluarkeun sora nu sinblar rentrang. Mangsa pamprokna dua bedog, si Boing nempuk aya lolongkrang kosong dina lebah iga burung lawan. Teu antapara deui ngan hiu cebrot manehna ngasupkeun tajonganana. Dalik deug cerik jeug, si Sarmad ngecerik jeug leungit kaseimbanganana. Nempok itu si Boing teu ngantep tuluy nyusul tepus ku tojosan bedogna kana lebah hulu angeun lawan. Hiat cerep kabres bedog nancep parat nepi kana tonggongna si Sarmad. Si Boing gancang nyabut bedogna tina awak lawan. Kubrag kulahek si Sarmad namru guyang getih barijeng dina kaayana nu geus eueuh nyawaan deui. Awas ya marurag kitu geuning par anak buah teh. Jaka rungsing yang serikeun. Atuh pugu we si Gopar jadi nafsu, tuluy luncat narajang pereupna nu buleud lempeng pisan ngarah kana pundukna si Boing anu harita keur nukangan. Tapi barang sejengkal deui rek keuna kana sasaran, ngadadak aya suku anu megat geduk bincurang jeung pigeulang leungeun diadu. Si Gopar ngebangkieung kagigir nyeri pacampur jeung reuwas. Ieu mah yeuh geus dibejaan yen uing lawan maneh mah Gopar sateh. Kalah hayo we rek ngabongohan batur. Jaka rungsing neuteup seukeut ka si Gopar. Kurang ajar. Benar-benar hayang benar sia teh setan. Si Gopar buriar buncelik tuluy masang kuda-kuda. Curelat sia pereupna ngajius jeleng jaka rungsing luncat ngahindar. Satuluyna tarung ngadu jajaten teh geus teu bisa disingkahan deui. Duanana si diserang ngagunakeun jurus silatna sewang-sewangan. Tetela si Gopar teh memang jago ulin silatna. Gerakanana kawilang cepat lamun heuglain jaka rungsing mah jadi lawanna. Geus tangtu geus rubuh teh tadi keneh. Ari jaka rungsing najan nya oge kawilang jawara nu kakarak makalangan, tapi manehna geus asak dilatih ku Ki Dablong nu jadi guruna. Jadi sakabeh panarajang ti si Gopar teh bisa disingkahan, malah mah dina hiji kesempatan manehna bisa
nembrakeun sepasang leungeunna kana dada lawan. Hiu jebrot. Allah. Si Gopar ngajerit. Dalig deug. Awakna dadalig deugan. Danana asa remuk. Nyeri jeung panas karasana. Tapi sakitu mah manehna kawilang kuat. Cesakan lamun jawara atah-atah mah geus tangtu coplok ti jantungna. Sabab tenggelan Jakarungsing teh mangrupakeun jurus gedor bumi anu geus dibarengan ku tenaga lapisan. Kurang ajar, tetela luhur oge tenaga lapisanana ieu mangkaluk teh. Kayak kieu mah aing kudu sagancang ngagunakeun gelang iblis. Sabab lamun teu diayonan ku leungeun kosong mah lamun terus diayonan ku leungeun kosong mah aing pasti kasorang. Kitu gerentusna si Gopar dina waktu harita. Geuning kalah ngahulang gitu par. Peresnya tenggelan ti uing teh. Peres lin. Si Gopar teu nembalan beungeutna siga beusi atah beuleum. Nemu amarah nu ngagugudag tuluy manehna ngudar gelang iblis nu jadi pakarang andelanana. Keleweng eta gelang teh dibaledogkeun satarikna ka palebah Jakarungsing. Wus. Gelang ngeblesur bangbaraan muter siga kolecer muruk anu jadi lawan. Nempo kitu Jakarungsing gancang luncat pikeun nyingkahan. Blesat gajelang plos. Wus. Jedak. Gelang iblis nu teu keuna kana sasaran teh terus nyuruwuk ngahantem hiji tangkal kai nu kawilang gede. Tetela hebat eta pakarang teh sanggeus nanceleb kana tangkal tuluy balik deui nyerang Jakarungsing. Ari tangkalna terus tutung daun-daunna morolok saharita. Gelang iblis terus ngalayang ngudag-udag Jakarungsing ngajadikeun eta jajaka teh babalincetan pikeun nyingkahan. Ari si Gopar ketembong kegalak-galakan yang sirikeun nu jadi lawan. Modar sia rasakeun pakarang aing. Menang sababaraha waktu lilana mah Jakarungsing ukur bisa babalencetan wungkul manehna teu wanieun lamun kudu nakis eta pakarang ku leungeun atawa sukuna. Sabab dirina yakin lamun eta gelang nepi ka bentrok jeung anggota awakna geus tangtu bakal cilaka. Lantaran gerang iblis terus bae nyerang sarta mikin cepet narajangna. Akhirna Jakarungsing mutuskeun pikeun ngagunakeun pakarangna nyaeta pedang mayit. Jilang. Jakarungsing leluncatan sababaraha kali pikeun ngajauhan pakalangan tempat lumangsungna tarung antara Ki Sarpa jeung murid-muridna ngalawan anggota Karaman Lodaya Ireng. Sanggeus aya di tempat nu rada anggang tuluy Jakarungsing ngalugas bedogna tenaga lapisanana museur kana eta pakarang. Sarepet kebur pedang mayit keluar tina sarangkana. Pamorna ngaluarkeun cahaya beureum nu hurung burahay. Nu keur tarung ngaradu jiwa ngadadak areureun heula kabehanana ngaralieu kalebah Jakarungsing anu harita keur ngabar-ngabar pedangna. Satuluyna kabehanana marengpetan irung sabab kaambeub bau bangke anu kacida sekeutna. Iwalti Ki Sarpa jeung si Gopar we wungkul anu teu miluan nungkup irung teh. Si Gopar pohara reuaseunana teu nyangka saeutik oge lamun bedog nu disoren ku Jakarungsing teh bakal kitu rupa aslina mah. Satekah polah manehna ngusurkeun tenaga lapisanana kana irung sangkan bau bangke anu sakitu sekeutna teh teu asup kana irungna. Dirina geus ngarti lamun eta bau terus-terusan kaangse balukarna bakal ngaruksak aliran getih dina awakna. Olebat gelang iblis ngeblesat kalebah Jakarungsing.
Tetela eta pakarang teh ngudag terus kemana-mana bae ge. Nu jadi sasarana lumpat. Jaka rungsing teu masa gerakan bajing loncat deui siga tadi ayeuna mah. Tapi manehna ngabangun jurus tigas papas pikeun nadah pakarang lawan. Blesat, siat, belentrang, greger. Kadenge sora anu kacida tarikna mangsa pamprokna dua pakarang. Gelang iblis nu geus kekoncara kekuatanna teh harita mah jadi hancur. Mancawura siga bawang disiksikan. Si Gopar olohok bengong nempo pakarang andalanana nu geus ngampar dina jukutan. Hawa seber mimiti nyurusup kana hatena. Manehna sadar lamun pangarti lawan anu keur disangareupeun teh tetela aya di saluhureun dirina. Lamun manehna tuluy maksakeun pikeun tarung geus tangtu moal untupan. Akhirna mah teu mikir panjang deui, berebet bae lumpat kabur ti eta patempatan. Ari Jaka rungsing harita katembong geus robah paromanana nu satadina mindeng sarengah serengeh teh ayeuna mah jadi buringas. Teteupanana seukeut waktu merong kanu jadi lawana. Pangaruh tina pedang mayit nu dicekelna tayohana mah. Nempo si Gopar anu ngebecir teh gancang Jaka rungsing ngagajleng luncat. Kalayan ngagunakeun ilmu ngahampangkeun awakna. Bakat tingku cepet gerakanana nyaho-nyaho geus aya di hareupeun si Gopar. Reka mana siah kehet. Teu nyatria pisan hirup teh. Deleutuh ku bolor sia. Anak buah ilaing loba anu kojor. Ari tangkurak sia kalah lompat ninggalkeun pakalangan. Hayang salamet sarta hirup sorangan sia teh. Teu bisa kitu lamun pedang mayit geus kaluar tina sarangkana. Pantang asup deui saencan ngalajiwa. Jaka rungsing tatag naker nyaritana. Pangaruhna matak seber kanu jadi lawan sabab geus dibarengan ku Sima jeung pengabaran. Si Gopar geus teu siga tadi deui nyaritana ngadadak robah jadi leuleuy teu poporongos. Hampura Kang, kuring aku eleh ti samet ayeuna kuring janji moal jadi jaduk Karaman deui. Lodaya ireng rek dibubarekeun. Jaka rungsing teu nembalan ku gerakan nu kawilang cepetna pedang mayit ngolebat dina gerakan tigas papas ngabeulah awakna si Gopar. Kolebat gabres kudupruk awak si Gopar beulah jadi dua. Anu saterusna mah ting golepak dina cukut nyawana leupas tina ragana kalayan teu kungsing ngoceak heula. Saenggeus kitu Jaka rungsing malik ka tukang katempo nu tadi keur narangtung nu tararung teh ayeuna jadi ngagaloler bari marangpetan irung. Ukur kisar pawe nu masih kene nangtung teh kitu oge geus bari nungkupan irungna tenaga lapisan nu kapimilik ku dirina teu kuat lila pikeun nahan bau bangke nu sumebar tina pedang iblis. Kalayan masih keneh dina paroman nu buringas, Jaka rungsing ngagedik bari ngajingjing pedang mayit muru kanu keur ngagaloler. Saenggeus aya di antara para anggota Karaman nu kari sababaraha urang deui, tuluy Jaka rungsing ngacungkeun pedang mayitna. Poe ieu kuring Jaka rungsing geusan mungkas lalakon Karaman nu ngaranna Lodaya Ireng. Gegedug jeung anggotana bakal dipikeun kabeh ti alam dunya ieu. Moal aya nu disesakeun. Rengse nyarita kitu kalayan gerakan nu teu bisa dituturkeun ku paneutepanon biasa. Jaka rungsing ngagunakeun jurus tenjerag bumi pikeun
ngajijekan para anggota Karaman anu keur tinggal sekali jijek oge tuluy ngalayang bae nyawana sabab dibarengan ku tenaga lapisan anu bisa ngancurkeun jantung. Jumritna para anggota Karaman mangsa ngalepaskeun nyawa estu mata ketir kadengena. Saenggeus binasa kabeh taya nyesa kakarak Cekarungsing ngasupkeun deui pedang mayit kana sarengtana. Manggas ki tong nungkupan irung bae. Geus eueuh bau hitutna oge ayeuna mah. Geus eueuh bau hitutna ge ayeuna mah. Siga sasari deui ayeuna mah pamulah Cekarungsing teh. Ki Sarpa ngalepaskeun leungeunna tina irung nempo nu jadi guruna. Geus biasa deui mah murid-muridna oge jadi pipilueun sarta tuluy tingkuniang ngarudang. Benar-benar hebat yang Jaka teh. Si Gopar bisa dielehkeun. Ki Sarpa nyarita ka Cekarungsing. Aya kagumbiraan dina paroman beungeutna. Eta mah keur kebenaran we atuh Ki. Ki Sarpa bikin hormat bae ka Cekarungsing. Ki Sarpa bikin hormat bae ka Cekarungsing teh sabab geus kasaksian ku sorangan kumaha hebatna wawasena eta Jaka. Lianti eta oge manehna geus nempo langsung kahebatan gelang iblis bogana si Gopar. Lamun heug eueuh Cekarungsing moal kabayang kumaha jadina sabab dirina mah geus tangtu moal bisa nungkulan eta pakara. Gas ki ulah ngaholang bae. Kapanan pancena ge geus rengse rek nungguan naon deui waktuna ngopi ayeuna mah Ki. Ngopi. Anya ajang ayu. Ki Sarpa bari mesem nembal kituna teh. Anggas atuh ari kitu mah uing teh heula mulang ka ieu mah aki. Geus teu kuat yeuh. Ngadeg-deg hayang ngopi. Jabat tadi teh can mumuluk heula deui. Tuh. Mani ngelepar kieu Ki. Cekarungsing api-api ngeleparkeun sapasang leungeunna. Anya jang mangga. Aki mah arek ngurus barudak nu tatu heula. Alhamdulillah taya nu gugur geuning barudak teh. Wajar ari tibang raheut saeutik mah. Lamun Jang Jaka rek ngopi menta bae ka si Nyai. Sanggeus kitu mah Cekarungsing teu nyarita deui, tuluy bae awakna ngacorelat ninggalkeun tempat-tempatan. Ki Sarpa pating gogodeg satuluyna mah nyarita ka murid-muridna. Alhamdulillah barudak kurang teh aya dina kaunggulan. Teu tela hari dilawan mah geuning. Teu sababaraha eta Karaman teh. Ngan pedah we jadugna memang hebat. Jadi orang kaburu sieun ti heula. Hadena we aya Jang Jaka. Lamun pek eueuh manehna wah. Duka teuing kumaha jadina teh. Tah ayeuna mah urang mulang sangkeh nu taratu atawa akod kainya. Ke di mah urang ubaran. Ari ieu Ki bugang pakarangan bade dikamanakeun si Boing tumaya. Keun teuing antep di dieu heula. Ke aki rek mere parentah ke warga sangkan gotong royong nyieun lombang pikeun nguburkeunana. Di mana ngadamalna lobangna teh Ki? Nya enggeus we di dieu. Tuh tiba lebah wetan urang nyieun makam khusus ngaranana Astana Karaman. Sakalian oge nyieun tuguna pikeun pangeling anak incu urang. Yen di ieu tempat teh kungsi jadi pekalangan tarung begalan pati antara barudak ngola
barudak ngora ngelawan para karaman nu arek ngaganggu lembur jati ngora ieu eta tugu teh urang bere ngaran tugu ijen wewesen ngedenge kitu mah si boing teu tumaya deui manehna geus nyarti kana naon anu diucapkeun ku guruna. Saenggeus kitu mah tuluy bae ngajak ka baturna pikeun nyarangkeh sarta ngakod nu tatuna radaparna. Saterusna mah laleumpang ninggalkeun eta patempatan. Sajeroning leumpang teh bari ngarobrol nyaritakeun kajadian tadi aya anu cah-cahan basa keur tarung, aya nu muji kana kahebatanana jakarungsing, tapi aya oge nu ukur bisa muringis nahankan nyeri balukar tatu alatan kebenangan ku pakara nglawan. Ari Kisarpa nu harita leumpang panghareupna ngarendeng jeung si boing kadenge nyarita, "Aki masih kane can regreg ieu teh ing." "Can regreg kumaha maksadna ki teh? Apaan karaman nu dipas kapan karaman anu dipikasieun teh tos teu aya deui ayeuna mah." Oh kitu teh mah. Tapi laing kudu nyaho yen si Gopar teh bogaeun guru nu ngaranna Bahrowi, hiji jawara kolot di Gunung Guntang anu geus boga ngaran ti dunia kajawaraan. Lamun eta jelema nyahoeun yen nu jadi muridna geus ajal perlaya di lembur urang, tangtu manehna bakal males pati ing. Oh kitu. Teras kedah kumaha atuh salanjengna ieu teh ki? Bogo eta anu jadi pikiran Aki oge. Bahrowi teh kawilang hiji jawara pinunjul nu taya tandinganana dina jaman kiwari mah. Rupa-rupa kasakten tingkat luhur geus dikawasa sapinuhna ilmu panglebur jagat nu jadi pamungkasna kawilang hiji ilmu langka anu jarang aya nu bisa ngungkulan. Hiji-hijina jawara anu bisa ngelehkeun teh nyaeta Ki Dablong, jawara alias